harta tahta karedok leunca eta asap aduh kana badek wae kudu bari jeung kerupuk eta ngan piengkeun deui ulah nitip artos ka hansip kumaha lagi ngan dogi 75.000. Kuring boga baraya ngaranna Nyi Sari ngan hanya kalerada hideung katelah Nyi Sari hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channel Laki Ongke saparakancan insyaallah dina wangi ieu baris ngahibur pamiarsa subscriber Laki Ongke sareng Kang Ebit Kadarusman insyaallah dina wangi ieu baris ngocok di perut. Tapi satu aja di kawitan biasa Ki Ongke nyungkeun dukunganna supados di like, di subscribe, di share and comment channel Laki Ongke supados naon namina teh berkaryana lebih bersemangat. Sareng pidoa nanti sadayana mudah-mudahan Ki Ongke sareng Kang Ebit tiasa konsisten tina ngajalankeun kontena. Urang antosan Kang Ebitnya. Yuk ah. Tepang deui sang Kang Ebit ka mana godeng. ai Ki Ongke kumaha ka mana wae asa Tara katingal iba. Namanya iba karek bebeja gitu. oh sugan we tuh hayang cukup riwut gitu Cikbit gimana orang ngobrolnya sharing gitu daripada orang ngobrol teh para ruguhnya ngobrol hutang mah lieur utang kau ngobrolkeun batur mah nya teu meunang orang bahaya laten Cikbit orang teh kan lalaki ya lakinya biasana eueuh deui anu diudang ku kaum lalaki kabeh oh kaumumanana gitu kaumumanana ti lalaki teu leupas tilu hal. Tah, nu hiji kira-kira naon tah? anu kanyang udah dia mah udah anu tilu hal teh nyaeta syarat sidit sorot ayo eta lain eta pada kawin nya Syarat Sirit sorot sirit sorot eta mah ada kawin salah aduh kawin eta mah goreng eta nu nomor kedua mah rada ekstrim. Lain eta. lain oh iya Naon sok? harta tahta wanita biasana mah gitu Eta sih bener sebenarnya mah heueuh bener eta tapi aya leuwih hade. lebih cangkuang gitu Leuwih cangkuan. lebih cangkuang mah Oh. Harta tahta karedok leunca. eta kan asap kana badek wae kudu bari jeung kerupuk eta mah Tah cocok. Naon sababna beut karedok leunca nu katilu? sababna naon Kan kieu lamun urang aya dina pangantenan ieu. oh inisiatif jeung Konon jeung bambung hideung konon aja teh lamun urang rek malam pangantenan kudu minum karedok leunca cenah ngarah jadi temewew. kan jamu tradisional Jamu tradisional eta aduh bisa jadi penguat selera dalam integrasi gitu tapi beda masuk sarjan mah kitu ge teu bisa dijadikeun naon disaruakeun ujung nafsuna satau. itu bisa lah jadi lain-lain tolak ukur itu Ukur. jadi lanjutin mah tolak bala Tolak bala. Aduh kemana bet? jadi ayeuna boga ieu boga hiji carita hiji naon ngaran teh guyonan lah gitu. Oh guyonan. Tapi guyonan ieu mah siga heureuy tapi aya benerna gitu. Oh ya bener lah. Cek saha pe canggah geus bener. Menurut ieu nya naon sababna Hmm. pangna agama dikajelemakeun teu dikasatokeun gitu. Ari cek Ki Ongke mah ieu jawaban biasa atau jawaban agama? Jawaban biasa. Jawaban biasa. Cara agama mah kana eta mah Geus puguhnya. eta mah aya dina dalilna lah gitu. Kunaon sababna naon agama henteu dibikeun kasato? Rek kumaha cungkelik cungkedahna meureun. Nah, kana jeung dikeun kana kosor ke putra aya.
Udah tuh, nanyana segala rupa, mau kejengnya moal. Jadi coba jelaskan. jadi kieu nya sabenerna sababna pangna agama dikajelemakeun teu dikasatakeun sabab jalma mah salahna leuwih ti sato, jahatna leuwih ti sato jeung benerna ge leuwih ti sato. Contoh soal Contoh kumaha. can aya kejadian maung banteng singa atawa orai nyok ka jendela imah batur maehan maehan kayak tak kayak udah buka imah maling tapi jeung radio can aya kejadian pan. Oh, nya lamun dipikir secara logikanya ayeuna anu disebutkeun raja hutan teh naon ngaran teh mau atawa singa gitu kan. Oh, raja hutan teh eta atawa raja kegelapan teh naon? Raja kelelawar gitu. Batman Tuh. Can pernah kejadian nyokal jendela batur cepet barangnya. nya suka maehan kayak nu bogana gitu. Can aya kejadian pan tapi jelema loba nya. Loba. Masyaallah. Jeung contoh soal ayeuna mode ieu sato. Mode can aya kejadian nya ayeuna misalkan domba. Maling sampe ku daunna we mah ku soknya. Tapi jelema nya sampeuna beutirna dialak, dibeuleuh, digoreng, dikumaha ke. Nya eta dirabot, diruksak. Nya can eta pucukna daunna dialahan pikeun dalam. Kadang-kadang man pagarna teh dijeun suruh. Nah, eta leuwihna jelema teh sarakahnya. Tapi meureun teu kabeh jalma gitu. Tapi jalma mah leuwih bener ge leuwih ti sato. Sok aya kejadian maung atawa ieu sato medekeun salat atau ka haji atau puasa cenah kan. Nya. Tawa sodako ka cenah ya. Ya, udah gitu, udah kayak gitu. Ya. Mana golek mah nya satu rek salat. Coba umpamana gitu. Ibarat gitu dari ngaran agama mah bit ulah aya keraguan nya. Nya itu keraguan. Urang teh kudu yakin kana agama teh. Nya pasti atuh. Lamun urang panceg teu ragu Allah ge bari ngupti. Mancek bahasa ieu mah ulah umut kainduan ulah gedagan. Eta. Contoh soal bit lamun urang hayang leungitkeun karagu-raguan dina harta teh urang rasa was-was. Contoh soal anu sederhana ti kieu engke masa leutik. Urang numpak gajah. Lain. Wah gajah mah gajah hayang lompat. Urang labuh lain. Contohna kieu, lamun urang di tengah peuting balik gawe lah umpamana. Balik gawe di mana Siti Umar di mana gitu. Brunei. Balik gawe lempang ti Brunei ka Indonesia. Tapi ngaliwatan makam pas lompatan. Sabab kenaon cing? Sieun yakin bahwa bisa aya jurig lompat. Ku kayak sieun ku jurig betu bisa kitu nya kudu sampai ka kitu kayak ka Allah gitu kan ya. Ka Allahnya. Ya, kitu kudu leuwih ti kitu gitu. Jadi ngaranna yakin teh tapi ulah nepi ka naon keyakinan urang teh sagala rupa ge kudu make ilmu. Contoh soal apa pan aya babaturan hiji babaturan lah. Maena teh memang yakin ka Allah yakin maena yakin. Yang Allah teh Maha Pemurah, Maha Pengasih. Udah geus teu bisa diragukeun deui. Diragukeun deui. Gusti Allah mah. Hiji mangsa babaturan teh ngobrol kieu can. Hiji mangsa maena teh butuh duit. Keur mayar lain babaturan saha? Babaturan ebit. Selain ngaranna saha ngaran? Joki. Oh si Joki. Joki urang Citawayawar. Ngobrol gitu. Pas gitu teh ieu butuh duit 100.000. Keur naon cenah tah? Keur mah mayar listrik lu ka mayar hutang bukan mayar ka warung di kakak. Jangan lah gitu. Utang udud meureun nya. Utang udud bisa jadi gitu kan. Kumaha cenah? Tah. Main teh yakin ka Allah, bingung cenah eta jeung mayar hutang. Pas dina eta yakin ka Allah cek keterangan cenah. Allah teh Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tangtos. Tah mah eta kubodo aya teh make ilmu gitu. Yakin ka Allah ngan cuma teu make ilmu teh kubodo teh. Nyuratan tah ka Allah. Ka Gusti Allah carutak nyuratan. Ada justru eta ieu. Udah bodoh teh. Kubodo teh tapi jadi pikalucueun gitu. Cikumaha surat gitu. Jadinya teh nyuratan ka Allah. Tapi yakin teh manehna butuh duit gitu teh. Tapi ya 100.000 gitu. Ya Allah, nyuratan dina surat teh. Kahatur Allah di tempat di tempat aduh astagfirullah disana ka jeung ka jelema gitu kan aduh kacau pisan terus di tempat abdi teh terang yang Allah teh Maha Murah jeung Maha Asih jeung abdi ayeuna butuh artos 100.000 we cenah
cing kintun abdi 100.000 abdi butuh pisan Oh. salah teh kitu nya. Eta kira-kira nyuratan ka Gusti Allah alamatna di mana gitu tah? Ya justru eta dibikeun ka ka Kantor pos. kantor pos Oh, deket desa eta ke desa. kecil-kecil ka kantor pos pas ku kantor desa teh ku tukang pos di dieu Di beresan. di beresan pas ieu dibaca joki di lembur Citoyor misalnya Oh. iya kan iya kan kemudian berkirimna ka Allah wah ini cuma kelo cenah jeung balangkeun Piceun gitu. wah cuma kelo cenah naon nyuratan ka Allah pan Oh. di desa teh Allah kan Oh. balangkeun ka jalan kitu gerung Motor, motor. motor duaan Hmm. hancip mun salah Kan sih. hancip duaan hancip tukang geureuy teh Heeh. tukang beuki geureuy gitu Oh. pas mari Dipanggil kapangi gitu. apa gitu itu surat cenah yang coklat itu surat Maksudnya bisa duit mulai bisa ya surat penting mulai naraga gitu kan gede bikin deh pak kumaha gitu kan coklat bisa baca pas dibaca kahatur Allah di tempat wah ini mah ada kelo tapi alus terus baca dibaca pas nggak ternyata butuh duit 100.000 kan ayo mana bukan duit tuh cek nama itu cek baca Eta yang mere cari tanah udah karunya teh mulai. caranya teh ya kurang geureun sekalian cenah bukan duit tuh boga cenah ieu sabaraha 75.000 bae ka dekeun asupun sekali urang bikin kasih uli kala kasih joki Kasih joki. kasih joki greng langsung ka ieu mana pas ketok sampuraneun assalamualaikum waalaikumsalam pas braya dibuka aja Agak boga. bag aya masalah naon cenah jaga kan iya ketitipan surat Di alau. Balasan cari tanah namanya. alhamdulillah ningal Allah teh bener mah murah mah kieu jaga teh Yakin kan? yakin ya pas iya teh langsung dibuka pas dibuka Tapi jelema eta nu nganterkeun geus ini teh. acan Aya keneh. aya keneh Oh. dangke ini nyurat teh Aya balasan deui. aya balasan deui Oh. pas dihitung dah manehna butuhna 100.000 kan Heeh. dengan dihitung aya 75.000 Heeh. pas tadi gitu pasti itu nulis di balasan deui nulis di surat hatur nuhun pisan ka hatur Allah aduh eta ampun tapi kalau itu kalau ada karep aduh ampun ngan diengkeun deui ulah nitip artos ka hancip kumaha ge ngan dogi 75.000 baat eta anu niat bener ge jadi disangka korupsi aduh ampun padahal eta atuh tak kitu Akibat tina bodohan bodohan. jadi contoh soal udah gitu Ya. Udah di lemur kiongnya aya eta teh jelema teh disebutna teh karena kurang pendidikan karena agamanya macamnya jadi pagaweana teh iri we jeung iri jadi carita nama kieu aya hiji lalaki anu kasepu beunghar manehna teh usahana maju boga pamajikan dua jadi pagaweana teh iri we da teu ngaji teh teu ieu iri na teh kieu saeutik nu kolot dibere anu iri nu kolot dibere anu nu ieu samutut anu ieu gitu nu ngora samutut gitu ieu dagang helm gitu gitu dagang darto lain lamun cek mulut kiong kayaknya naon nu dipika iri nu dipika sirik lamun cek bahasa laten nama orang Sunda mah sirik padahal sirik teh bahasa Arab ya sirik mah eta mah ini saya teh jeung agama gitu jeung agama dosa nu teu bisa dihampura ku Gusti Allah nya tapi orang Sunda mah sok nyebut teh iri teh sirik gitu nah jadi dia iri dengki gitu kan padahal mah naon gitu nu dipika sirik manehna nya nu ngora jeung nu kolot gitu ayeuna nu ngora sirik ka nu kolot ari hadina mah tong sirik sabab udah ayeuna disebut anu ngora teh dangke menggeusila mengolota jadi kolot. Ya jadi kolot gitu. Jadi kolot terkecuali mun kado ngora mah sampe ka mana ge moal kolot. Benar. Oh benar gitu. Atau kado bungkur. Heeh. Benar. Aduh, eta mah jelemanya we. Terus enak deui teh asa rada resep we. Aya ieu misalkan jadi jelema teh ulah asa aing uyah kidul, asa aing pangluhurna padahal aya di atas lebih di atas langit masih ada bumi. Entah. Di atas langit masih ada langit. Ada hewan.
ada langitnya. Ya nya atuh geus pasti urang ulah jadi jelema mah urang kudu handap asor. Ulah ngarasa adigung, ngarasa urang bener, da urangnya cantang tuh di harapan batu mah jadi bener. Ayeuna ayeuna luhur-luhurna jabatan modakan raja gitu kan. Raja aya leuwih luhur deui kan. Bener. Naon kursi. Tahu naon langit. Oh, da langit aya. Palapona teh kan leuwih luhur. Tah gitu. Model contoh sama model cenah ieu Presiden. Aya. Kan aya luhur misalkan MPR, ketua MPR gitu kan. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tah, majelis permusyawaratan ini bisa tunduk Hah? Majelis no? Permusyawaratan Rakyat. Bener. Dia mah kacaletot. Kumaha cenah? Saya setuju. Kayak teh mah dia padahal mah di ieu nya. Mau dipigulaan Lampu telung dawuknya. Lanjut. Jadi ibaratna manehna bakal tunduk, manehna saluhur-luhur, manehna leuwih luhur ti MPR teh leuwih luhur ti presiden sih bari basana jabatanana MPR teh. Ayeuna bisa tunduk deui. Bahkan tunduk lagi lain-lain ku pejabat. Lain pejabat? Lain. Ku helm? Lain. Moda ku kontraktor lain. MPR teh pan lembaga paling tertinggi negara kusaha kira-kira tunduknya emang misalkan ketuana lah ketua MPR si Bapak Anu lah bisa tunduk di kusaha nah ku pamajikana lah bisa masuk di akal bisa masuk di akal tapi aya anu leuwih gitu. Oh ya kan anu leuwih nurut kusaha ku tukang cukur sok tukang cukur bayangkeun we kumaha mun misalkan asa can asup akal ya asa ayeuna baca dicukur nya oh tang boroning ada MPR dek sahalah gitu anu manehna leuwih pejabat leuwih tinggi deui leuwih eta ku tukang cukur tunduk tangga ada gua eta mah teh mah bener bener nyakuranana bener kita ayeuna ngagilak digilakan gitu cicing we mah sugan kasinggung kan lain si Antofar sugan aing teh eta mah geus pasti atuh ayeuna lamun manehna ngarasa luhur tempo dicukur kieu we urang pada mau ulang kan ega burungnya jadi sama geus hukumna sagala ge anu tinggi jabatan mah tukang cukur mah ngeluh kabeh geus hukum wer kodara cenah gitu lain gitu sapoe tadi urang teh lieur euy sugan teh kuota urang itu beak teh nah itu kumaha di telepon di dinya eueuh gitu teh nyambung terus disusul ka imah eueuh atuh nalaponna kan naon heula aduh lain nalapon teh kana HP lain kana seeng atuh aya kitu kumaha hayang panggih hayang perlu penting gitu tadi terkait masalah bisnis lain mah kerusuk kan ku hese jelema di tiangan kira-kira tempat panangkringan teh di mana lamun neangan kudu kumaha ieu teh ya kita gampang atuh kak mbah pokona mbah mana pan di imah teh bunuh kolot kalau rakene mbah teh jadi bukan mbah Mbah Samsijan lain mbah Samsijan lain mbah ieu mbah Kembu lain enggak itu bisa mbah Gogal atuh aduh pade dia mbah Gogal mah nya beuki oke sapara kanca pade tinggal klik aya sok bener jadi neangan Ebit mah engke mah ulah jauh-jauh karena Google we teh ketik ki oke sapara kanca eta pasti aya gitu gampangnya ayeuna ada saudara apa kayak aku teknologi lebih canggih bener gitu kayaknya meneangan ki oke sarua ketikeun Google-nya tah eta bisa jadi gitu kan eta geus sagala rupa bisa kertas gitu bener tadi teh saja banding eta minggu anu malam minggu lah anu katukang gitu kiong teh rada ngalas sate teh ngalas rasanya teh kiong teh banjir apa lain ngalas teh anu sok aya ieu kan paling nyambung beusi lain ngalas eta mah kae ngalas anu ari ngalas mah mun urang kai geuning ieu kasar hamplas eta mah pernah polok wae nya ngalas teh ngarasa prihatin galih heeh atawa nyeri hate mah nyeri hate lamun deui bahasa ieu mah kan nyeri hate rasaan mah kiong teh bageur modal ka batur sok nulung ka batur modal ka Mang Ebit sok nulung ka merbutu nalangkan susah ngadi teu mun udah lagu gitu gitu nya tapi malam minggu kamari mah kiong ge meuni nulungan gitu padahal mah da pangabutuh teh lain duit gitu kan aya butuh naon butuh rancatan tawan naon butuh rancatan keur naon mah malam minggu mau rancatan dari cegat Satpol PP air bisi gitu naon gitu kiong teh boga babaturan tilunya udah geuting 4 bahkan babaturan
dijugjukan nu ieu nginjem teu dibere jugjukan nu ieu teu dibere Nah, nginjem duit apa nginjem naon nginjem lain akan malam minggu ya ningali batur tilah teh aya acara ieu anu hajatan dangdut dangdutan aya orkes gitu. Orkes anu bangduplok gitu lah hari ningali baturnya jual ieu makawa pasangan gitu tah Aing oke eueuh gitu. Penasaran arek ieu rencana teh nginjem ka batur nginjem ka Bogor sapoe. Nya sabaraha-baraha ge moal gara injil bat. Aduh, Jeung atuh sagode-gode kenal oge ayeuna ka Bogor sorangan mah nya dibikeun ka batu loncatan gitu. kan judulna ge nginjem. Da nginjem ge meusina nginjem coet kakara dibikeun, aing nginjem helm dibikeun, aing nginjem gitar di helm. Ayeuna nginjem ka Bogor atuh kos. Aduh, nya moal diberes we ka adug-adugan oge atuh. Padahal mah nya we da urang teh lain nginjem duit we. Duit teh pantas teu mere cik ka Bogor mah beres sapeuting atuh. Soalnya cewek apaan gua? Kapan nagode gua kayak itu nanya. Nya lain kerek kapikir ayeuna kabuka hate teh palingan teu marere ya. Oh, dah salah atuh nginjem lah. Aduh dina bidang naon mah kitu beuti pasti dibere. Cek kasar mah mending kena nginjem duit daripada nginjem ka Bogor. Nya atuh nginjem duit mah cek paribasana teu boga wae dibere di sabaraha we sayana gitu kan. Oh, satadina we gitu kan. Salila ieu ku kiong teh ditulungan, kiong teh bageur gitu nya. Kecuali lamun nginjem Winnie the Pooh. Tah dak pindah tak kada dibere nya. Si ngomong teh makin malam makin panas ya geus ah leulateuing bisi kaburu ieu bunuh Tunuhnya. tutup lah Sakitu wae ti konten ti Ki Ongkes Sapara Kanca. Tong hilap subscribe, share, like dan komen di kolom komentar. Pikeun kamajengan nyaeta Ki Ongkes Sapara Kanca supados leuwih maju dan kreatif. yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video Ki Ongke berikutnya. Check it out.